Sri Bintang mah. Pan itu Sri Bintang aya. Gak sehari hijreuh. Oh. Boga pabrik dinya. Bukan pabrik teh panetan nu manehna. Heeh, kan Sri Bintang mah beureun produk di dinya. Yang dikemasnya di mana di dinya? Di mana dikemasnya? Itu dikemas nama jadi di Jember jadi dikemas nama di Jakarta was. Jadi di Jember karungan teh. Oh, berbentuk tapi geus nang amudina teh geus. Teh tulang nih, teh sariwangi, teh hejo, teh kelas-kelasna kan. Oh, dipisah-pisahkeun. Teh sariwangi tah. Urang pernah kan bageula was di Kadung Kubur was pernah gawe teh was. Mangulan was. Kan gawe nanti hitung borongan was ngitung ton. Teh sariwangi teh was berat mah. Teh basuh kan gitu mah. Nu basuh mah asli berat tuh. Bagus. Sakarung kieu bagong 70 kilo teh was, percaya teh was. Nah, iya. Pada daunnya. Daun. Nu hampang mah teh tulang. Tulang Teh hejo, tulang teh nih sakaya di warung nih. Udah golna. Gopean mana gitu. Deket pucuk. Teh bagong teh 25 kilo teh kitu. Data nu mahal ekspor sih was.